Aduh. Tah ngonten teh nepi ka kituna tah, lamun kadagor-kadagornyaan, lamun labuh-labuhnyaan tah. Tapi anu nyomotan video meni sok saenakna, henteu mikiran perasaan Nyai jeung Akang. Ari si lain ku masalah koret-koretna, lain so artis. Tapi kan setidakna izin lah heula, minta izin gitu tah. Makana ayeuna Nyai kebenaran piwas keur anjlok, jadi ngonten ge rada-rada hoream karena ngareunahkeun baturnya nu tinggal nyomot hampurana ieu mah Nyai mah lain sok-sok artis lain da. Nyai oge masih butuh batur sih nya. Tuh, jadi ya gitulah. Tapi sanajan kitu tetep sih ngontennya. Pokoknya penyemangat Nyai mah teman-teman anu resep ka Nyai atur nuhun kasadayana.